bocah badukunnya. Astagfirullahaladzim. Poho deui. Menurut ditanya pulang orang kelas 10. Tapi orang itu nonton bocah bangun ngarian badukun. Makanya belah laksanakeun hal we. Nama perintahin orang menang pahala. Ke dewe lah aja ya bu. Tapi jeung sahanya. Oh, orang ajakan baturan orang juga nudaikeun. Rak, arek moal ngelat baturan orang ngelas suluk. Daripada tepara ruguh main keleci. Urang ke kebon gitu. Oh, ayo tuh. Tapi geus marau badoga can. Can, ayo ngan tungguan orang nyokot ulah bodogna nya. Ayo di dagoan. Urang yaek nyokot bodog lah nya. Lagi nyokot bodognya. Disiap candak. Terus ayo tuh berangkat gaskeun. Ayo bisi kaburu janari manten. Ayo. Yuk. Kan euy dak, sulu teh loba di laluhur urang ngalanju dak. Ayo. Tangkalan bagian urangnya memang neangan hiji dewe nya nya. Heuh. Eta naon teh sudah makhluk angkasa suganya tanya nu ngaranan alien-alien teh ih modifikasieuna ya jangan barudak tumpah teh ka dieu teh saya itu barudak tumpah ga naon teh kos nu sieun aya ieu naon teh kos alien-alien kitu ting naon ting jelema ting mana coba aing penasaran tah eta barudak teh ieu ting alien ting jelema ieu modifikasieuna nya mah nama dak sugan nepi duiteun. Ayo lewat we sugan nepi duiteun. Kalian. Main mau tali wah. Aduh, di mana? Pakai ieu mah. Ayo. Kalian. Mau balik we. Ayo. Bisi mana nepi duiteun. Ayo. Ini bawa balik gitu. Duitan. Kurang sugan we laku dak. Cai
bisa kaguseun. Oh, arek kurang dapat oleh China. Heeh, urang ieu dijagaan heula. Bisi bae. Ada lupa. China jeung mau ieu cau sugan we daekeun. Tah, bener ieu mah pasti daekeun. Nantun aja dia. Wih, alus ya mah daang nama kana daang sugannya pigaweun lagi alus. Piara gawe dit, sugan we bisa dipigawe isukan untuk disama orang jual we ya. Hayu, Ya mantepkeun heula we nama ya. mantepkeun heula we ayeuna mah. Urang